Ya ibu-ibu, bapak-bapak ya sulu. Meli sabengket. Yang naon dia meli sulu sabengket. Aing arek melikeun mah aing. Aya jeung indung mau sabengket ya kabeh dua bengket. Endung sakieu keur bokena aing. Heuh geus geura cokota sabengket. Kelan, emang eta hargana sabengket sabaraha? Murah cuman 35.000. Suluh apa baju 35 mahal amat. Sakieu keur gatina ngilikan sulunya hujan, gati ngilikan sulu garing. Heuh geus burung keur kieu mah aing meuli sabengket. Heuh nya kekuang diantar ka imah dia. Heuh ulah poho diantarnya. Muhun geulis. Aduh, sulu dia gerabeak ya aing hayang nyang gitu buka beas ya. Aduh ieu sulu nek taplok. Aing. Geus lah arek tegang deui sulu. Sit jualanan. Iya ya, jualan nula lojor. Ngondak anu lalojor. Iya sulu ya. Memang dia dagang sulu. Heeh, aing dagang sulu. Ya usim pailana. Oh, burungnya aing meuli 2 bengket. Sabengket bae nya nu hiji mah nu si Priska. Endung aing mah yang 2 bengket. Geus burung tahap kudu 2 bengket. Heuh nya anterkeun bae ka imah aing. Heeh, tenang bae. Aing balik heula nya. Oke. Kemana ieu si Siti nekanterkeun sulu eueuh bae. Geus lah ku aing teangkeun. Alhamdulillah ieu sulung dianterkeun. Siti, iraha suluh aing dianterkeun. Astagfirullahaladzim, suluh lagi ku aing geus dikasih rukmakeun. Dasar dianya pan meureun dia rek nganterkeun ka imah aing, pan aing teh heula nu meuli nage. Bung, maaf. Bete aing maka dia. Nu hade. Hisana dia gerah hurung jeung mareuweut. Sabar dia maja ieu hurung ku aing. Iya, dia pinter anti. Biasa bae maron. Kahuruan awas, kahuruan. Kahuruan gak hanta dia. Haya dia bogonta. Maaf dak, sugan aing kahuruan. Emang dia kunaon kitu sigana keselamat. Ruwed aing makasih Siti, suluh aing sajual-jual bae. Emang dijual ka sakitu? Eta tah ka si Rukmah. Oh, ka si Rukmah, tegor yuk. Hayu bae aing mah. Hayu. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan. Rukmah non heuh dia meuli suluh aing. Dan dia aing pugu menang meuli di si Siti. Alah dia ulah sok ngeyel, pugu cek si Siti ge dia nu meuli. Biasa bae ulah ngegas. Serbu yudak. Hayu. Udah, aing.